A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi kiram wa ila hadratin khususan Nabi Allah Hidin alaihi salam balian min makan wa ila hadratin khususan Subhanahu wa ta'ala syahadul qadir zailani qaddas wa syirah wa ila hadratin khususan sallallahu alaihi khususan Sehingga wabitana rabandan supaya hadirati khususan syahil bangkalan madura hadirati khususan hadirati syahil haji asma syahil khususan pagi ilari khususan lain jalani wali khususan satu di radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum wa salihim wa qur'ahim bil barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu parantos ngariwayatkeun sa Abu Nuaim an Ibnu Mas'ud ti Ibnu Mas'ud waruya jeung diriwayatkeun an Aisyah ti Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyarios Siti Aisyah bayanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara Artinya Rasulullah SAW jalisun nuju calik fil masjidin masjid wa aslu jangari asalna bayana lapad bayana antudo pali muta'adidin karena yen diidopatkeun bayana karena kalimah bing bilangan muta'adid bing bilangan ghair jumlatin anu lain jumlah pakafatha makanya gah kana lapad bayana naon ma lapad ma anil idopati tina lapad idopatil munfaridi kana kalimah mufrad aw anil idopati atawa nyegah dina idopatkeun dina asalna pasorot mangka jadi lapad bayana lil mujarodi eta wungkul ri robti pikeun nyambungkeun wal mupajati jeung wungkul mika non teh mika get katingali euy geus datang runyem kitu ya wal mupajang wungkul mika kagetnya waid ba'daha jeung ari idina sabadana ayeuna al mujarrodin eta wungkul tak kakidin nguatan mufajaatiha maka ganti mikaget tiha awewe wa rasulullahi mubtada'un jeung ari lapar Rasulullah mubtada eta jadi mubtada wa jalisun jeung ari lapar jalisun khobarun eta jadi khobarna khobar mubtada kaza nya kitu cara keterangan qalahu ngadauh kana aya keterangan saeuna guru urang sadayana Yusuf tegasna Yusuf wa qala jeung nyarios saha Ahmad Dardir eta Ahmad Dardir bayanama relapat bayanama dorpun eta dorop zaman dorop jatman tudopu anu diidopkan ila jumlati kana pirang-pirang jumlah suma terus disimpen dominat naon maknana dominan disimpen naon mana-manana asyarati mana syarat palida maka kusabab disimpan kanat maka aya bayan nama la buda eta misti laha kana lapad bayan nama min jawabin tina jawab wa jawabuha jeung ari jawabna itu bayan nama la buda eta misti ayakuna dayen jawab makrunatan eta dibarengan bi idkamahuna kulapat seperti lapad anu aya dina bi idzan atau kulapat idzan Al-Bujayataini anu duduhkeun kana mana gaganti dua nana wal mana jeung ari manana eta ben
baina awqati di antara pirang-pirang waktu, awqatil kawani di antara pirang-pirang waktu nu aya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisa eta nuju calik fil masjid di masjid idza dakhalat imra'atun min idza dakhalatin dakhalati unjukan asup ya ujug-ujug asup saha imra'atun hiji awewe kanjeng Rasul nuju calik di masjid ujug-ujug torojol anu asup awewe imra'atun sa awewe min muzainatin di golongan muzaimah bitaskirin kalawan dibaca taskir ismun nyata keterangan qabilatin golongan min mudorib di mudor wawa jeung ari mudor muzainatun neta muzainab ni putrana adnan binni tabikhati tabiat putrana tabikhat ibni Ilyas tabiat putrana Ilyas mudor Ilyas putrana mudor tarfalu manjangkeun awewe dipatelepakan alapatah pak tatilu manjangkeun awewe siabaha kana bajuna murunan non maksudna aya awewe datang ka Kangjeng Rasul bari bajuna teh kahanapna teh panjang ngagapuy sasapu ngarejana zaman kieu mah nya siabaha kana bajuna eta we pizinatin dina gigindingan. Wah baju hade baju lebaran yuk kelebet nepi ka atuh paingan jalan teh bersih eta awewe liwat make baju cek awewe teh keun bae uing geus teu nyesek-nyesekna ge cenah meureun gitu. Gigindingan tujuanna teh jeung gigindingan make baju teh laha ka eta we fil masjid di masjid. Faqala mangka ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayuhan nas eling sakabeh jalma inhu nisaakum kudu ngalarang anjeun ka awewe aranjeun an lubsi tina make pakaian azinata gigindingan wataba khaturi jeung ngalusan di laleumpang bisa buka pamajikan keelingan pamajikan ya cek Kangjeng Rasul ayuhanas eling sakabeh jalma kudu ngalarang in huwa nisakum kudu ngalarang can ka pamajikan araranjeun ngalarang tina naon an lubsi zinatin tina pakaian gigindingan mas waduh gaya juga toko maju caram eta teh ku salaki teh ulah kegituan gitu mil kaiji milaraan batur nu teu bogaeun eta pada pasti hayang cenah meureun mah serencem diinjem teu mere gitu. Kedua ngonangna kajahatan cek parebasana cek Bang Napi non cek Bang Napi teh aya kesempatan gitu ningan oh gitu belah ning sok aya ning baheula ya cek Bang dikarenakan ada kesempatan cenah gitu kejahatan gitu eta jadi caram lamun pamajikan make baju gigindingan caram ulah cenah make keur naon gindingna nu jadi pamajikan itu keur ngabungahkeun nu jadi salaki gitu sederhana maka salaki ulah kahayang kaleuwih deh resep baju juga enak resep awewe make baju liga manuk di kanan jeung manuk sapu ning meber handapna teh buntut teh ulah gitu jadi cek Kangjeng Rasul teh caram lamun boga pamajikan make baju gigindingan terus nanti watabah turi jeung ngalusna dina leumpang luka klegok na leumpang hareupeun batur teh nya itu caram can biasa we normal we ulah ari hareupeun salaki cecreng wah punten gentenya ari hareupeun nepi ka emang eta ge bakal muji pamajikan si anu cenah leungun muji kitu kumaha lamun ketemu ku asap jadi hayang asep bahaya ayata sinil masjid tegasna ngalus kana leumpang fil masjid di jero masjid mlebu leumpang ngaraksa reka masjid di awewe bisa tarawehan umum tarawehan ka masjid
make naon make miko make soget wah nepi ka jiga caru bulan di bedakna oge gitu ibaratnya sederhana ulah ngondang syahwat we teh gitu nya keur lalaki teh rada lemah deh gitu jadi ya diondang wae atuh rek salat ke tungtung teh jadi nongkrong ngalawang pantau milihan asup aduh gitu nya jadi urang kudu naon kudu ararapik Paina Bani Israel maka sanyanya Bani Israel lam yal'anu eta henteu ngalaknat Bani Israel hatta albasu sehingga makena Bani Israel nisahunna awewe Bani Israel zinatan karena kagindingan watabah taru jeung ngalus-ngalus lempang gitu. Jadi ke rumah Kangjeng Nabi mau ulah di masjid nya make pakaian handaikeun sajen mah pek teh teuing. Sajen mah. Jadi kaum Bani Israelnya, Bani Israel cendelinganan kan teu ngalanat Bani Israel makana make baju ginding gitu ya ka tempat ibadah. Ae masya mutakabirina tegasna lempang Bani Israel halna gumede kabeh bil masjid di masjid. Nah. Ulah biasa we karena lamun panjenengan awewe mah kudu mah salat nak bisi ieu mah bisi aya kagiatan naon di masjid aya pertemuan ya di masjid itu ya lempang ge paling rada nya gaya dia segala dipasangkeun pasti nah ulah gitu Rawahu ngariwayatkan kana hadis Ibnu Majah sa Ibnu Majah wa hadhihi jeung ari zianatu kagindingan kabiratun eta dosa gede tuh kagindingan ari pakaian ginding gitu ieu mas luncum gitu aya dipentap sodakoh menihara rese Gusti. Nah, idza tahaqqaqat di mana-mana nyata nanal fitnatu fitnahna ama mujarradu anapun nari wungkul khosyatiha sieun fitnah bahwa maka eta sieun fitnah makruhun eta dimakruhkeun au ma'adhaniha atawa sarta nyangka fitnah bahwa mangka ari nyangka fitnah harumun eta haram cik atuh pakaian teh nu alus nu pantas ulah kitu-kitu teuing ginding gitu eta nya ka masjid mah ulah sok sagala dipake reunceuh emas gitu kirek naon geura maksudna eta kitu nya awewe ka masjid segala dipasang rek naon geura maksudna kayak gituan terus aya dealingan teh sia mah cenah sok syirik bae atuh boga we atuh kitu mah hayang turutan cenah eta pan eta kemenang eta jadi haram eta menang ada urang gitu. Jadi urang ulah kaleuwih lah kitu nya ulah kaleuwih barapan pakaian sederhana be layakna seorang istri nutupan aurat yang penting nutupan aurat tapi ulah nyetak di nutupan auratna oge ya nutupan aurat tapi katempo juga leupeut gitu. atau mana teu kasebutkeun nutupan aurat lamun awewe masih kene katempo ngagambaran awakna eta awewe berarti make baju naon tah? Baju ngetat gitu ya. Punten-punten ya desok sarena make baju ngetat nah ulah gitu. Kecuali rek di tempat tertutup he gaya senam sisi jalan, baju ngetat, katempo jiga leupeut kitu-kitu na teh huduh. Itu aing menang ngaji teh murudu lah. Bener saya itu. Aya teh ditempo da hareupeun. Aya ditempo nya teh celaka euy. Tungtung nate kumaha ada ya tuh jamur polototan. Di tempat tertutup mah lah senam di tempat tertutup pek teting. Tekatnya aja mah tuh sisi jalan gitu.
pakai baju aing teh bajuna teu ngetat mah gitu. Mata teu kasup nutupan aurat cenah geuningannya saur lama pikir lamun awewe nutupan aurat masih keneh katempo bentuk awak. Nah, gitu. Dosa eta salakina we. Ngelingan saya nggak modalan gitu kayak ditemong-temong ke batur dosa. Emang seperti gitu. Nah, ulah di tempat umum lah gitu. Tempat tertutup mah gae lah. Boleh gitu juga nih salakina naon gitu. Nah, sering ada si ai di sisi jalannya nu sarenam gitu. Mesti lain ulah senam lain eta make pakaianana gitu. Ditempo ai teh ditempo cek asep teh barang alus ya. Ai ditempo jeung ngurudul menang wiridan teh. Kumaha ieu? Untungna di perembeun tah we. Astagfirullahaladzim. Ghairu kabiratin eta haram terasa gede kama pada cara geus maedahkeunana Ibnu Hajar waqala jeung ngadawu sareng tos ngadawu sakanjeng Rasulullah sallallahu ayu mamraatin di mana-mana eta wewe istaqtarat eta make sesengitan dawuh Kanjeng Rasul di mana-mana ari awewe eta make sesengitan aistamalatil atara tegesna make eta awewe atara kana sesengitan wawa jeung ari eta sesengitan tibul eta sesengitan wal muradu jeung ari anu dikarapkeunana ma eta perkara ya daharu anu jelas rayahu naon ambeun eta perkara sumaharajat tuluy keluar eta awewe awamin baiti hati imahna teh geus dangdan ya awewe nya atuh segala dipake lamun rek liar setengah jam ting saja awewe madangdan oge segala dipasangkeun di luhur sausap rambut jeung ati handap sausap dampa teh segala dican minyak sungit can itu awewe mah segala dipasangkeun loba misalkan kieu ya awewe mandi terus dangdan geus make baju geus tinggal lalaki mari anggar heula kana lalaki rek ditan gitu anggar heula kana lalaki cacakan geus saja mandina teh awewe heula pangheulan awewe geus di baju geus di tiu geus di make up geus naon lalaki karek mandi tek set lah coba kitu nya sit langsung anggar heula kana lalaki nah tak mata kalau mun rek liar anjing saya teh lihat lamun heula ka itu kena nyantai ya geus dangdan geus naon geus siap berangkat ke karek mandi nah eta nu leula mandi teh anger we paneuri awewe mah geus kodratna kitu meureunnya pan awewe teh perhiasan meureun jadi mata kudu dihias gitu teh keur lalaki eta keur ngabungan lalaki ieu awewe teh indit keluar nah maka sesengitan disemprot teh minyak naon eta tah set awewe namus nepi ka sipuan sengitan di dieu keneh bakar ku sengit pelorek eta sengit jika tukang sate ninganan nu dagang sate na mau diharup di mana wae eta sengitna di tukang ge nah ya semua sambo sengit curig cenah antara tukang sate na karanya kelincring sumaharaja tuluy keluar bari make sesengitan eta awewe teh semprot itu ke keluar gede aimin baitiha tegesna di mana eta awewe teh nya keluar teh mah pamaros tuluy ngaliwat ala komen eta ke hiji kaum keur ngarariung lewat minal ajanibi di pirang-pirang lalaki keur narongkrong keur ngudut keur ngopi gagak bareng kalitat tarajal awen keluar teh imah teh make naon make sesengitan seliaji duriah nah supaya naon ya juga panggil ya kaum supaya manggil ya kaum eta kaum ngariung teh ya karena sengitna eta we ilatin anu jadi adanya lima qabalahu kana perkara lima kana perkara qablahu anu samemena perkara apa ya mangkari eta wewe janiyatun eta jinah hukumna awewe nu pake sesengitan kaang sesengit ku lalaki sejen
Wah, nepi kana tadina tungkul ge mau Asep ngomewe gitu duh. Sing kita mana ya? Oh, itu. Waduh, kalau gitu jinah eta wewe tah. Wewe gitu cenah saya. Sing kita ya ya mah wewe anggeus tunggu lah bisi muru doang. Enggak tunggu tapi panon meletet. Aduh. Aduh. Tunggu cenah nyawa HP padahal molotet padahal meletet. Atau pakai kacamata hidung teh dengan juga tuh anak padahal pakai kira padahal. Astagfirullahaladzim. Eta kan ngabangkit karena syahwat lalaki, ngabangkit karena perhatian lalaki gitu. Itu jinah cenah awewe eta teh. Disebutkeun jinah cenah paya mangka eta awewe zaniyatun eta jinah hukumna. Jadi imam make sesengetan mah gitulah. Salaki, sesengit. Lah iku salaki mah wajib. Gitu nya. Salaki rek sare semprot, teu ya semprot. Ayeuna keluar, kana keluar jeung salaki semprot. Keluar sorangan mantong. Gitu. Cenah menurut mun bau pemajikan si itu mah keun bae. Gitu. Anu penting mah hareupeun salaki seungit gitu. Eta. Aya mah hareupeun salaki bau, hareupeun batur seungit. Bahaya itu tah. Ae kazaniyati tegasna saperti jinah fi husuli dina hasil al ismi dosana wa intapawat jeung sanajan beda-beda hasilna. Ieu mah kitu kita hasilna teh tetep asupkeun jinah hukum. Jadi menang dosa jinah. Penteu migawe henteu migawe jinah nama ngan pedah ku make pesengitan perkara eta ngabangkitkeun kana lalaki gitu. Cenah eta lalakina we dibejaan ngeyel gitu tah. Ya semar kadawang da saudara. Cek mangeraman teh meras terkuat mama apa itu. Mama hese dilawanna gitu. Kecuali make duit jempling. Itu temenang jadi kasebutkeun jinah eta awewe lamun kaluar make sesengitan ngondang sawat lalaki sejen gitu. Nyari jeung lalaki nu beda di metak awewe mah ka mana-mana kudu aya pendamping, lalaki teh meunang sorangan. Awewe mah gitu. Ari ya jarah sorangan deui salakina sabarna ulah teh. Ajan jarah ge kudu aya pendamping. Awewe. Mana wa kullu ainin jeung ari syukur panon sakur panon nadorot anu ningali eta panon ila muharramin kana anu diharamkeun janiyatun eta zina kama taqaddama cara perkara anu geus teh heula itu kan enak kercicing keur nongkrong asep tanya sisi jalan terus saya awewe make parfum eta ya ya otomatis baranan jadi meneleng kadang-kadang beri ngelain itu meneleng itu panon urang jinah eta awena pogo panon urang oke gitu saha eta urang mana cenah gitu kata pogi girna we honggo teh sih kayak pas dekat geuning dulur era tuh Intinya jadi temenang awewe keluar timah make sesengitan ngabangkitkeun sawat lalaki. Teu keur lalaki nanoneun nyawa ge dosa, teu keur awewe lagi boga hukum dosa jinah menang. Rawahu ngariwayatkeun eta hadis al Imam Ahmad, Imam Ahmad. Wa Nisai jeung Imam Nasai wal Hakim jeung Imam Hakim an Abi Musa al-Asy'ari bangsa al-Asy'ari. Wa qala sareng paros ngadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utli'tu ditingalikeun kaula bitasdidil ta'i kalawan ditasdidan ta al muhmalati anu henteu netikan pijanati ka surga para itu maka ningali kaula aksaro ahliha kana pangloba-lobana ahlina di surga pukoro eta pirang-pirang jalma fakir walaisa jeung lain naon hadari hadis yujibu eta ngawajibkeun fadlul kana kautamaan fakir jalma fakir ala goene mamlik ana ngamilikeun anu beungar
wa inna majang pastina makna ari maknana eta hadis anal fuqara sanyanyana pirang jalma fakir pil jannati di surga aksara itu leuwih loba minal agati timang jalma nu beunghar Paubiro maka dicaritakeun anzalika tina lobana jalma fakir di surga kama takulu secara yang tos nyarios anjen aksaru ahli dunya ari lolobana ahli dunya al fuqara eta pirang-pirang fakir ibaron karena nyaritakeun anil hali tina tingkah walai sajeng lain naon al fakru kapakiran ada khalahum eta ngasupkeun fakir ka jalma jannate ka surga wa ina majeng pastina dahulu asup jalma-jalma bisolahihim ku beresanana jalma ma'al fakri sarta fakir painal fakir sanyana jalma fakir di dalam yakun di mana-mana henteu aya itu jalma fakir solehan eta soleh la yubzalu maka mau dileuwihkeun udah tuh, hah? Ada kebuatan nulisnya kalau kata chat, ada tadi tulis, wah titik berapa? Kacau ya. Itunya. Jadi awewe keluar make sesengitan, sebutkeun ji, dina lamun kaluluhi malah oding wah. Katanya sehingga lalaki itu sing rarinat. Jika saya tak, jika Asep cenah aduh. Menang di mana ya cenah barang hade. Katanya, nah. Cara Kangjeng Rasul ngadawuh cenah. Utliatu ditinggalikeun kaula Kangjeng Rasul ku Allah dipaparinan ninggal ka surga. Ditempokeun perkara nu aya di surga teh. Ninggal ka Kangjeng Rasul yang ditempo karena perkara usulnya seseuna teh di surga teh nyata jalma-jalma anu fakir. Itu. Jalma anu fakir. Maksudna lain urang kudu palakir ame asup ka surga lain maksudna mah. Da beungar ge kudu nya. Ulah poho kana sedekah. Ari awal rencana teh aduh lamun abdi beunghar bade anu moal hilap kana ngabangun masjid, moal hilap sedekah. Nah, geus beunghar harga amak di pentas teh gitu keur eueuh kaboga mah hayang sedekah hayang paribasa deuh lamun boga rek anu ku Allah dijabah doana dibere pamaksudan hasil pamaksudanana naon anu dicaritakeun ku urang awal naon anu ku urang di naon direncanakeun jauh poho weh kitu nama gitu kan lalu bener matak cokot deui ku Allah teh gitu. Aing geus teh susah deui. Geus susah deui teh inget deui gitu. Berarti cek Allah teh ieu jalma kudu dibere susah ieu. Nah, mah kudu dibere susah. Ku sabab elingna ge eukeur susah da eta geuningan keur boga duit mah teh eling wae, mata kayo wae disusahkeun ku Allah teh. Dan nu dibutuhkeun ku Gusti Allah mah ka jalma naon elingna ka Gusti. Nu diparentahkeun mah supaya eling kumaha. Gitu. Wah matak ieu mah lamun susah ieu jalma bakal getol salat. Lamun sibuk loba gawe loba duit bakal kedul kana salat. Matak salilana eta bakal jalma bakal hese duit tah. Lantaran bakal meh getol salat pan. Jadi arti teh maksudna gitu. Meh getol salat. Dan dibutuhkeun Gusti Allah mah pan ngawarona. Ieu jalma keur susah wiridan tengah penting dipigawe tahajud dipigawe itu sholat rajin wiridan rajin ngadoa rajin gitu ngobrol jeung batur jeung tetangga rajin silaturahmi rajin itu kan diperintah Allah unggul eta dilaksanakeun aja bere we beunghar geus boga duit geus beda gayana pakaianna geus beda da nagara ditepakan geus lain jeung tetangga geus teu wawuh komo jeung anu di bawah mah teu level gitu ya wah ka wawuh geus beda itu yang nggak sebahawa nggak sepeda rokok yang sepeda tuh gitu kan nggak sepeda oke sholat tinggalkan ngaji tawasul nu awal narek miluan tawasul kayak ada yang nggak beres mah wah nggak hasil nggak sepeda gitu nah teling kayak itu nanti cek Gusti teh cenah ieu jalma nggak hasil pamaksudan jadi jauh jeung kuring
Itu nggak saya eueuh keun cenah eta beungharna miskin deui udah getol deui gitu. Jadi celelana teh kudu miskin we eta memeh getol ngareunana gitu. Dan nu dibutuhkeun ku Allah mah getolna ka Gusti Allah gitu. Dikudukeun teh. Asep mah elingna teh keur teu boga, matak teu boga mah eling. Da keur boga mending mentara eling we gitu. Gitu. Gusti payah abdi rezeki ieu nu seueur, lamun abdi gaduh rezeki nu seueur, abdi mah bade anu dipasihan ku Gusti. Geus dipasihan kumaha? Oh, nyawa. Itu panjang mah. Cepetak cek Gusti teh meh loba ngadoa, geus mending bari susah we. Pan hayeuh we menta dari susah mendingan nya. Datang kajengan cek kajengan salat anu laksanakeun. Datang kajengan cek kajengan puasa. Jadi datang kajengan cek kajengan wiridan gitu kan keur susah. Coba keur beunghar. Mun boga duit wiridan mah jadi keur naon dari duit geus boga. Gitu. Nah itu jalma. Gitu nya. Nah kan urang ningkulekeun gitu. Ngeureuyeuh. Rek hasil pamaksudan rek hasil ngeureuyeuh koe. Gitu. Tah di surga teh lolobana teh jalma pakir. Ayeuna tongkora di surga tuh, ayeuna urang heula di dieu ayeuna. Di dunia we heula. Mun ditanya ka boga. Mimiti Ki Ahmad asup hiji tempat dipariksa cek Asep teh, "Maneh boga naon?" "Boga motor." "Motor ti mana?" "Ti anu." "Duitna ti mana?" Terus motor hungkul itu. Wah, duitna ti mana mun naon kumaha itu ya terus bisa paratana hiji. "Boga naon deui?" "Boga mobil." Terus dipariksa. "Boga naon nih? Boga mah di imah sabereji." Dipariksa kitu duitna teh terus lila tah mariksa. Gitu. Oh, setelah 2 jam, 5 jam ibaratnya. Tarajol ki bakar atau ki jayan. Tarajol ki jayan, perjanjian boga naon, teu boga naon kuring mah. Bener teu boga naon teh. Geus sakedeung diperiksa ge. Teu boga mah los ka surga. Lah ieu mah pan ieu motor ti mana? Menang ieu tinu maling misalkan gitu. Wah, lila leuh ya tah. Kitu di dunya keneh geuning cara cek urang. Komongke meureunana. Pemeriksaan nu aslina. Ya di mana ya pemajikan yang mau Gusti sana. Kacau we. Ya tanya metak gancang di surga mah loba nu fakir. Gancang soalna mah. Lantaran dipariksana nek pemeriksaan nan lain eueuh saeutik nu dipariksana teh. Teu bukan naon puguge. Gitu. Sedangkan orang di dunia yang naon? Yang beunghar atuh kakarek digaweana geus embung rek kumaha beunghar cek Gusti teh mah gawe geus embung gitu kan beunghar teh kudu aya kadaek heula beunghar itu kudu rajin nabung rek kumaha beunghar cenah nabung geus cenah meureunna gitu mah ya kahayang tapi kok kadaek gitu kan berarti lain bagian urang mun kata kabeungharan gitu mah jadi surga teh gitu loba cenah jalma pakir ku sabab nu pakir mah dipariksana ge sakedeung babari leup gitu na pakir mah kitu nya. Qala parantos ngadau al azizu saha Imam Aziz wa dhahirul hadis jeung ari dhahirna hadis tahrizu eta ngagegerehan ala tarki tawassuy kana ninggalkeun kana tawasui kana jembaranana mina dunya tina dunya anu hina kamana secara yen sanyanyana eta tetep dina hadis dina hadis tahrir tu eta ngagegerehanana sae ka pirang-pirang awewe alal muhabadati kana ngaraksannya nyanyaan alal amri karena urusan dini agama liala ya dakhalana supaya ulah asup ya awewe anaru kana neraka saur Imam Aziz eta nah dohir jelasna ya hadis teh cenah eta ngagegerehanan ngelingan eta ngelingan ala tariki kana ninggalkeun kana jembaranana mina dunya tina dunya ngelingan ulah kaleuwih teu naon
di dunia tapi ulah poho karena jalan-jalan akhirat itu kita kan awewe ke kadunya nah sebetulnya teh awewe sebetulnya we teh eta teh ngaraksa atau sebenarnya kieu beh ayeuna kawin ya itu mana awewe itu perhiasan dunia itu awewe teh gitu perhiasan dunia panghade-hadena perhiasan dunia awewe soleha itu awewe teh perhiasan dunia berarti nu saha anu urang sebagai salakina gitu tah sebagai bisa henteu urang ya mawana eta lamun urang teu bisa mawana ge urang cilaka panggeulan anu bakal ngagugat ka urang ge teh mah awewe pemajikan lamun urang teu keras teh nitahkan ajaran agama di dunia dipikanya anu dibela ku urang di dunia di paraban urang usahakeun itu ya ingat keur di mana dihargai kayana eta we engge mah di akhirat jadi musuh tah eta mending perang teh ayeuna kita salat daripada ge perang ge ayeuna eta awewe eta nya awewe termasuk dunia eta awewe teh mendak kerjaan hina eta mendak orang kudu apik pisan nya sabab naon eleh lalaki mah gitu lobana kejahatan cenah cek guru baheula lobana sumber kejahatan itu aya sabab katanya lalaki bager soleh nyaah ka keluarganya ka pamajikan ketika pamajikan aya kahayang didinya goncang jiwana eta lalaki gitu kan bisa jadi anu bager gitu nekat gitu maling gitu nata demi kahayang ngalaksanakeun kahayang pamajikan bisa jadi seperti gitu jadi guru baheula gitu makanya kudu tingali pamajikan teh loba jalma itu ya loba lalaki kumaha itu ya nya kusabab naon gesekan-gesekan di pamajikan gesekan dunia pamajikan itu dunia cenah belan kumaha itu iya ai pas pamajikan ditanyain kopi ge hararese takon gitu nah itu di paraban ku urang diusahakeun ku urang dibela ku urang gitu kieu aya ditah dipanggarukeun tong ngomong aduh ampun atuh urang teh capek cek asap cenah usaha gawe ka ditu ka dieu atuh cik atuh pangmecet-mecetan keun bitis gitu nya atuh awewe ngaladen mah pasti daek we eta eta sok awewe ngaladen mah eta mun teh sing apik urang nangan awewe teh urang teh awewe pan lalaki mah sensitif konsepnya ayeuna ningali pamajikan ngome HP dina HP nempuan gambar emas pancek lalaki teh meureun awewe teh hayang emas berusaha hayang mangmelikeun eta pan kitu da hayang naon hayang ngabungahan pamajikan aya nu dibungahkeun anak eta karena kamu-kamukan we eta urang nyawa capek teh boga duit teh sik mikir atuh gitu eta di dunia keneh geus jadi neraka eta komo ke di akhirat kan matak nu bener nanganana nu saleh entong asa geulis we lah 10 tahun 20 tahun 50 tahun ewat geulis gitu kama kola secara aya entos ngadau Kangjeng Nabi waduliatu jeung ditinggalikeun kala pinari ka neraka aya nari tegasna neraka jahanam ai alaiha tegasna ka pirang-pirang awewe para itu mangka ningali kaula aksaro kalolobaanana di neraka teh aya ti ahli neraka jahanam manusia eta awewe lamun di surga lolobana jalma fakir lamun di neraka lolobana awewe ketika ditanya nah cenah awewe loba ka neraka dosa naon Gusti cenah eta awewe teh eta awewe nu loba di neraka dosa kasalaki nah pancek teh payeun ningganan lamun salaki bijilanana dina awakna terus dilapan di ngabdi bersihan anahna cara ngabersihan diletakan cara ngabersihan diletakan ku pamajikan eta can cumpon teh bakti kasalaki teh gitu kumigawe gitu ari ieu teh tah ge hararese derek kumaha gitu mata kamu kudu lupa minta hampura awewe mah
loba mentah hampura we mah. Ulah ada henteu rumah teu salah, da teu boga dosa kitu. Asa ku sombong ka cida sia teu boga dosa. Nyaho kitu bakti kitu eta. Kasalaki eta teh. Ngabersihan anak tina salaki diletakan oge teh can cumpon pan bakti ka salaki teh. Aya nyebutkeun asa teu boga dosa. Itu mah mun awewe dipika bendu ku salaki maka Allah ge bendu ka eta awewe. Itu awewe dipika ridho ku salaki maka Allah ge ridho ka eta awewe. Matak awewe mah kudu ka salaki mah kudu leuwih ngamuliakeun leuwih ti naon. Leuwih teh ka kolot ngamuliakeun ge ka salaki nu mugakeun lawang surga. Anu baris ngahampura indung bapa awewe itu ku ayana naon salaki hormat salaki tilawah ka salebati kana jadi saleh ngahidmah kana jadi salaki kudu loba sasadu bisi aya perkara anu matak tegeunah salah teh salaki bisi aya sikap matak tegeunah hate salaki bisi aya carita matak tegeunah hate salaki bisi aya naon wae kahayang anu matak ripuh kana jadi salaki itu kudu loba sasadu awe mah dadaekeun teh daun usaha salakina kitu awak nari teh penting hatena pamajikan teh aing kahayang teh cenah meureun ini loba-loba teuing ya kahayang teh nyaho usaha teh keur kieu dosa eta awewe gitu lamun awewe eta ngarungsingkeun kana jadi salaki lamun awewe eta ngarudet kana salaki dosa gede eta awewe eta eta kudu loba minta hampura awewe mah gitu mata pantas tur Kangjeng Rasul di neraka lobana awewe cenah da teu kurang lalaki aya lalaki ngan perbandingan loba keneh awewe kuayana naon dosa ke neraka eta kuayana dosa kanu jadi salaki udah ras terkuat salaki ke dilawan astagfirullah eta rawahu Imam Ahmad ngariwayatkeun kana hadis Imam Ahmad Imam Ahmad wa Muslimu jeung Imam Muslim At-Tirmidzi Imam Tirmidzi An-Nasi jeung Anas wa Bukhari jeung Imam Bukhari wa Tirmidzi jeung Imam Tirmidzi an Imran bin Husain di Imran putra pamegetna Husain wadalika jeung ari lobana awewe neraka aya kasurat tegasna lobana duhulul nisai loba asupna awewe ka neraka pinari ka neraka likilatin karena seeutik taatihinna taatna eta awewe lillahi ka Allah wali rasul jeung ka rasulna wali ajwajihinna jeung ka pirang-pirang salakina wa kasratin jeung wa loba jeung loba tajwaje naon nembongkeun kagindingan wali anaku rona jeung karena sanyanyana syirik ukurna ngarejengan watar kijeng kana ninggalkeun ana sobar sopri ninggalkeun kana sobar indah balai nalika menang balai pihina di itu awewe aksaru eta leuwih loba saur ulama saur dina hadis pangna awewe lobana di neraka kasrata dulu ni saipina lobana duhul ini saya awewe asupna ka neraka pinari ka neraka wayana naon likil nati taatihinna lillah karena saeutikna awewe nu taat ka Allah gitunya jeung tak saeutik awewe nu turut ka Rasul jeung saeutik awewe li ajwajihinna turut kana jadi salakina jeung ku ayana naon deui ku ayana kasrati tabarrujihinna jeung loba gigindingan eta dosa-dosana awewe pangna awewe loba di neraka teh sabaraha berarti opat naon pangna awewe loba di neraka kahiji disebut Kanjeng Rasul likilati taatihinna saeutik awewe nu taat na eta awewe lillahi ka Gusti Allah saeutik nu taat ka Allah kadua wali rasulihi jeung saeutik awewe nu taat ka Kanjeng Rasul li wali ajwajihinna jeung saeutik awewe nu taat kana jadi salakina wa kasrata tabarrujihinna jeung awewe loba gigindingan
eta kadeningan eta nu ngajababkeun nu ngajadikeun awewe loba di neraka. Taat ka Allah teh males, taat ka Rasul males, komot pas taat ka salaki males. Itu loba nanti nitah we kan jadi salaki teh. Nitah itu, nitah ieu, nitah itu. Lila-lila mah salakina kesal tinggalkeun ceurik. Itu ceurik lila-lila mah gitu. Alam. Jangan. Jadi gitu apa yang mau kenangan. Jadi ku ayana loba anu teu taat ka Allah, taat ka Rasul, taat ka salaki jeung resep digindingan. Gigindingan eta nah make ngajadikeun asup ka neraka. Jadi kieu cenah. Kan gigindingan itu perlu biaya, perlu duit. Ai duitna di saha? Di salaki. Sedangkan kondisi salaki kumaha? Itu. Beuting salaki nanti menang maksa ke rudet pikiran maya ngalaksanakeun hayang awewe, beuting kumaha beuting matak awewe nu loba nungtut kumaha gigindingan itu eta mah cilakana mah. Jadi lamun awewe aya hayang ningali heula usaha salaki. Tembong heula atuh sapamerean salaki we. Gitu. Cek salaki na eta disere kelemi meuli emas saboboko heg, kongkorong saboboko dongkok bongkok sia meuli dedeh ditana gede meuli. Gitu. Ayo nurut ka salaki ya, ka sahabat rek hajat. Hayang meuli ieu meuli ya. Dan mikir usaha salaki keur sepi. Atuh pan belanti mana salaki teh meureunnya? Nginjem teh ya, itu ieu teh ya, kumaha teh bebeja ka pamajikan mah eta ternyata bari jeung pikiran mah keur salakina mah alus ngusahakeun keluarga ngan keur awewena eta. Cilaka eta awewe gitu. Ada pemajikan orang cek salakina teh mun belancing mana nginjem teh itu ya dikersakeun masang panggil menang di teh. Dibelikeun we gitu. Keur salakina mah berjuang sodaqo infak. Ganjaran alus keur salakina. Ngan keur awewena jadi goreng teh gitu. Dari doeun cenah heuri do kan kapaksa. Jadi kalau loba nanti ku ayeuna naon? Ku ayeuna datang kana jadi salaki wa tafaruju wallahu a'lam bishawab.